Saha di dieu nu pernah main di lapang bola ieu? Poe tadi mah ngadun ulin ka lapang sepak bola anyar anu viral teh. Lokasina aya di Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes. Lapang ieu hadena kacida pisan. Sigana daerah Purwakarta mah lapang ieu pangalusna. Seperti biasa di perjalanan ditemani ku si Pino anu setia teh. Ibu keur milihan sayur jang masak di imahna. Ngalewatan jalan aspal ieu jalan geus rek asup ka wilayah Pareang. Geus nepi ka Pasir Kuda bakal manggihan spanduk ieu. Spanduk Wilujeng Sumping. Datang ka dieu disambut ku Pak Kades, Pak Bupati jeung ku Bapak aing. Asup ka jero loba nyiru di ngaranan. Ngaranna lapang sepak bola Pancawaluya. Mame asup ka lapang aya babacaan ieu. Anu selain bermain bola ulah nginjak rumput. Anu main bola mah hege wae kaci rek bari gogoleran oge sigana mah. Aya babacaan doa masuk lapang oge supaya selamat dunia akhirat. Ieu geus di jero lapang tepina di sisi. Jukutna kacida alus pisan. Anu warna beureum eta paragi lari. Lamun rek lari ulah di tengah lapang tapi di pinggirna. Sigana lamun labuh di lapang ieu bakal moal karasa nyeri. Soalna hipu pisan. Lapang ieu sponsorna loba. Teu lamun nongton ti luhur geunah pisan siga di stadion. Tah ieu lamun ditingali make drone. Mantep pisannya, keren we pokona mah.